Laila teuing, Bu. Jangan jadi ku aja. Jawab bararau sih. Geus meuli naon? Nyaho aing. Teu kudu diusup susu. Turun. Kaneng banget sia. Salah ngomong mah. Kur aing na hungkul nu wani ka baben teh. Kamari ku aing disungkrukeun. Terus ulingna dibabetkeun. Da. Jawab kehead aing teh nanya. Neng, aing neng teh nuju naon? Nuju belajar mah. Itu atuh kamar pelena meuni siga kapal pecah pan neng teh tos parawan isin atuh tah sapuna mamah marek terus masak. Nya tuh makin kuning diberesan hagai mama haek masak maju. Aduh, kunaon ieu teh asa ser-seran kieu. Buah aya tamu ti Ciberem. Ini ujug-ujug nyeri cangkeng. Aduh. Saha eta nu geruan euy? Si Neng Lin euy. Ayo Neng, geruan lah, tingrang. Kunaon ih? Si Mama ka mana? Teuing atuh nyeri teu kuat teh nguruk. Ke puskesmas atuh yuk, jeung a. Teu kudu ka puskesmas imah. Naon atuh? Pangmeserkeun eta we roti bersayap. Nya, sia mah. Bieu siga nu ripuh. Kayak gitu wae ngadar obat ih. Itu dikeun duitna. Buru pangmelikeun. Teu duitna atuh. Ngaringrangkeun wae. Nya, nganyuk. Jeung lah pokona pangmelikeun awas. Nganyuk kamari ge boga rokok eta hutang rokok sia teh. Eulah, belah. Kumaha sia? Burukeun lah. Karunya aing lamun lain ka adik ku aing. Ih, si Neng aya wae di. Geus mah boga hutang ka warung teh. Rokok sabungkus coba kopi di. Aing kumaha ngomongna ka wae nuy di titah pangmelikeun ieu. Roti bersayap si Neng. Aing era euy ku titel di barudak ya. Pasti papangi jeung barudak ya. Aing kumaha nya euy. Bae lah. Da kumaha deui atuh ka Adi mah. Bae Noy. Ka warung yeuh. Teu aya si mamah mah. Bade meser naon? Aya roti weuh. Roti naon? Roti bersayap. Hiji we. Deh, menilila teuing. Buru atuh euy. Hak kanan geura kerupuk teh hiji-hiji. Sabar tuh, A. Ngelilak. Ieu roti teh Anyuk lah, panggil lunas. kebiasaan. Aing dipatut. Ada bleng geus meuli naon? Useup. Teh punten. Mangga. Aya tarasi teu? Teu aya nuju kosong tarasi teh. Oh nya tuh ari tadi ada bleng meser naonnya? Bisa roti bersayap. Hah, roti bersayap? Mohon. Wah, eta kedatang bulannya. Duh ka tuh teh mah kirang apal. Oh nya tuh aya atuh nuhun ah. Har ari si Aduh, ai si Tamron teh ka mana nya kesel yeun nungguan di pos sorangan. Bejana mah ka imah heula sakedeung. Buahnya duk heula bangunna teh pajuh teh nya. Pada kaluman kieu mending ngadahar jeruk heula sugan we. Sakedeung dia datang. Wah, si udah bleng. Bleng, ka mana bleng? Bleng, kayak heula atuh. Naon ih? Sia geus di mana? Geus meuli useup di wae nu we. Meuli useup? Keur naon sia meuli useup? Useup aing yang barudak. Sia teh nyumputkeun naon eta? Useup ih. Sia teh nyumputkeun naon meuni useup. Aing nyaho aing. Teu kudu diusup sumput. Ih. Sia teh aing roti keur naon kehead? Adi aing. Awas beja-beja ngalacit sia mah. Kayak tuh. Naon ih? Sia eta ih bagong curiga aing euy. Adi aing sumpah nage. Lu balik. Adi aing ke. Ayo aing mah kudu ka pos ayo. Si Badar meh nyahoeun. Ayo. Dengan tur beja-beja. Heuh, moal ayo. Burukeun ayo. Balik aing. Balik sia mah. Ning. Nah, heueuh tah ieu aing mau sedableng papangi tadi di jalan. Geus di warung bacana. Naon balik? Dar si dableng mah naon sih? Naon? Tinggali. Si arek. Naon ieu heula ieu. Ai naon? Naon eta? Adi aing goblok. Ningali mah roti wah. Adi aing mah. Sia ken. Kitu. Ih, Era tuh banget har. Ih, ogo reman si teh mawa kitu canduk. Sia geus boga pamajikan lain. Ade aing ade mau kopi. Ke heula eta aing. Kirakeun aing wae. Aing hakankeun ku aing geus sia. Makan. Awas jangan lupa terbang. Jangan lupa terbang.
Ganeng banget sia. Tungguan aya ka dieu engke. Iya neng roti bersep teh sia bukan pakai banjir bisa cah deng-deng sia di dieu. Atuh Bararau sia. Tuh sia ngajemlang. Nya sia mah boga ading ngengerana ampun Gusti. Lamun lain ading si palidkeun kurang ka Wahangan Cimenga da. Bener berem banget dia Tamron komo kayak aing ampun Gusti. Pikir-pikir da babaturan sih. Tapi geus nungguan euy. Manya kudu ka itu deui, ka itu era kene sabenerna mah. Tah ka itu deui lah. Geus nungguan mah. Ngahargaan lah seutik. Kaluman kieu di mah teh kopi eueuh, kadareun eueuh. Coba si Neng tingkah mana di areueuh kieu. Ningali cuaca rada genah ieu. Arek ngerisakeun domah kanap. Alah. Jangan hiji-hiji ku aing sia. Iya sarwana. Preman ayeuna mah ngamakna lain ngamak cara baheula euy. Ngamak Boga julukan preman cap sayap. Sia mah terbang. sia mah nya. Sia lila. Mau dipasangkeun heula ku sia euy. Ganeng mah. Tuh, indah teh. Kumaha tah? Kabut euy. Bungut wah. Babut teh semua ka dieu Babut teh. Paribasa. Aing dari pasti jalan nempo cau baben sarasa. Wah, kumaha ya? Cau. Kumaha teh Anu di pipir taka eta deket Kanang Doma. Heeh. Aing sarua euy. Nu bari tuna seutik. Keur lapar aing. Ayo. Ayo. Serius. Serius lah. Ayo. Ayo sikat lah. Mana ieu teh? Tuh. Cau tuh asak tuh. Mana seteh? Gitu tampo atuh teh nya kumaca. Cau naon gedang si teh teh mah. Buka heula kacamata. Oh itu luar, itu. Asak ke. Atah kitu ge. Ya, atak itu oge. Eta gedang asak mah tah. Heunya. Gedang itulah. Gedang lah. Heuh aing lapar euy aduh. Sarua ya lapar ya. Hayu. Barudak di wae teh budak bangor tah. Rek naon ka Kanang Doma urang euy. Piomongkeun di wae budak teh. Rek paling kungu buru. Kamu ah. Mana burukan mana? Mana burukon au langkung kitu Lawel. Lawel. Hade. Awas labu. Naon? Aben. Ayo. Dar tonyokotkeun. Hei, cungur. Aduh, goblok baralik deui tolol ih. Aing kurang baben euy. Aduh euy. Turun. Hampura Turun sia. Turun buru. Turun. Jangkar ke head mah. Pura bae. Kalakuan teh. Turun bener. Ka dieu. Ka dieu buru. Mentah hiji bah. Ka dieu buru. Ih, abah. Rek naon sia? Turun ka dieu turun. Ngalalang layangan bieu. Turun ka dieu turun. Aduh aing. Iya dah. Men anjing. Keur mental. Arek ka mana? Aing geus di warung geus meuli useup. Arek ka mana? Geus di mana? Ieu bener. Apa hampura bah? Lain urang lain. Turun buru. Turun. Noy. Warung. Ah, ketinggalan di situ tuh penonton. Ya, si nama